aya ge dongeng dina kitab tasawuf teh aya jelema muslim pas menghadapi neraka salam heula nya ka malaikat, assalamualaikum. Malaikat macam-macam segala salam segala naon. Tetep jana salam, assalamualaikum. Salam-salaman di dia Bang cek nanti. Salam teh kan kasalametan ieu mah neraka cek malaikat. Tetep kula terbiasa di dunia deuk kumaha teh deuk kumaha salam, assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Tidak ada jalan untuk neraka. Pan, tunggu waalaikumsalam. Dilaporkeun ku aing sia ka Gusti Allah mun aing ka neraka. Sebab di dinya geus nganyatakeun waalaikumsalam. Kita mah kalupasan teu bisa kalupasan. Aya bae kata ahli tasawuf pokos kitu jasa. Mana suratna? Allah make surat-surat. Pokoknya surat mah ieu mah deuk bagus deuk goreng tetep bae sebab eta geus menyatakan waalaikumsalam. Berarti tetep ka anjeun salamet asa kudu ka neraka. Namun kula datang ka di kana neraka kan lapor aing ka Gusti Allah. Cak malaikat ulah gandeng. Ulah gandeng ieu mah. Aing bantu dibalamkeun bae. Oh masalah. Yang penting aing masalah amat bae. Geus ulah bebalah bebeja kasusanya. Moal. Tak deui jelema kos kitu jasa. Ya geus atuh balamkeun. Oh, datangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadangieun kudu di tukang kafir. Tetep kan nyana ai kafir bangsa kampung Melayu sewan makan bisa nyana ge salam mah. Nurutan nyana ge. Assalamualaikum. Kejem malaikat. Tadi singko salam di blon. Tetap jara salam. Assalamualaikum. Tulak cangkeng malaikat. Tulak cangkeng malaikat. Cek dina hatena moal jawab ku aing gadeun. Kieu kali, assalamualaikum, ditowel make sikut. Ngaguling ka neraka. Cek malaikat ampura, aduh. Ampura aing lain teu ngajawab, sikut aing ngomeh sia ya. Teu bisa tetep bae nu di dunia na teu bisa maca syahadat diturutan ku kumaha ge di akhirat moal bisa. Tetep jadi eta make sikut dikitukeun doang trek neraka tetep hampuran balik hampura aduh cek nya ieu sikut ngamuk ya cek aya we Gusti Allah. Jadi tetep salamet tah itu Islam ieu masih ngejebur kabeh ka neraka. Umat kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'a. Begitu ararasub kabeh ka jero neraka sing gulimpang Yahudi Nasrani musyrikin kafirin itu Konghucu Buddha Hindu kabeh arasub ka neraka. Kullama dakhalat ummatun begitu asup ka neraka umat la'anat ukhtaha nyana nyarekana lulurna di jero neraka teh nyana nyarekanan gara-gara sia aing asup ka neraka goblok sia. Keur ieu aya nu muludan aing ku sia diulah-ulah. Aing teh kadengekeun kiai dina rajaban teh ngajakan ka Allah, ngajakan ka Kanjeng Nabi pan ku sia diulah-ulah tolol sia. Ye, cakeun nolol-nolol ka aing. Atuh sia bae keur ieu muludan ka ditu. Atuh kunaon nurut ka aing atuh. Atuh gara-gara sia goblok. Tungtuna apa lain kada neraka ieu sia gelut cenah di dinya. Di neraka garlut. Tuh malaikat kayak ulah gelut ya ulah gelut gelut jeung teu gelut panas bae kan. Di neraka gelut la'anat ukhtaha ya Allah ya Rabb paingan di penjara garelut. Parenganan ieu gambaranana
begitu datang anu anyar gengna datang, wow botongna geus gedut jasa mangkaning bujal nage doton kahar bodega ini makanan aku. Kenapa kamu masuk sini ya? Kamu mau bunuh ya? Berapa yang kamu bunuh? Berapa yang kamu bunuh? Ini kan penjara tempat pembunuhan. Siapa yang membunuh penjaranya berarti kamu ngebunuh. Kamu berapa yang kamu bunuh? 3. Kecil. 100 yang aku bunuh. Kalau kamu nggak nurut sama aku, termasuk engkau yang akan kubunuh di sini. Urutin nih tangan gua nih. Urutin, ayo. Urut. Ayo nggak mau gua tempelin, gua bunuh lu. Hah? Oh, di penjara mata ku lambung 2 kali ke penjara. Tolol jasa. Emang ke penjara aing ke penjara neuleuh doang ke penjara. Lain aja di penjara, asup ke penjara sabaraha kali. Lamun dihitung mah aya naon? Ya itu rahasia perusahaan. Aya nyaho bae. Bisnis kami mah ke penjara gitu. Boh budak. Di penjara teh lain lalako norengkos kararitu. Na ieu ge tah la'anat ukhta allati qablaha lidhalaliha biha. Terus menyusul nu sejen deui datang deui saling kitu menyapa. Taloh kau datang kabeh hatta idza daraku fiha jami'a. Gus Karabe darah datang kabeh blus malah di tareangan. Si Anu kemana si Anu? Oh can datang tungguan. Gus gerlut Gus wow Gus silih ejek Gus silih gitu salahkeun silih lanat silih omong wah Gus kacau balau Gus di neraka teh. Gus jarekanan Gus segala macem. Ditanyakan si Anu ke mana can datang, si Anu ke mana can datang. Paus ke mana paus? Ayo urang kejar paus ya buah kawarah cek dia paus. Waduh. Ya gara-gara nyana ya urang ya. Mana kardinal teangan paus na kardinal na di teangan kabeh. Geus karumpul kabeh. Hatta idza daraku fiha jami'a qalat ukhrahum. Ngomonglah pengikut-pengikut nu palandeuni liulahum kanu arawa ka pamimpin-pamimpinna anu kunyana dituturkeun. Nyana ngomong ka Gusti Allah Rabbana pangeran abdi sadayang aku nyana kuarima pangeran teh Allah. Deka mana dia tuh ja pangerannya na batu tedaekeun muncul kayu gitu keneh malah dihijikeun pangerannya na batu jeung kayu teh dihijikeun ngabuncal-buncal di dinya teh disiksa nu ngaran Manat nu ngaran Uza kobe aya di dinya anu kuari patung-patung Maryam patung-patung Kangjeng Nabi Isa patung-patung Buddha dan lain sebagainya dihijikeun di dinya. Hayangan mualah kunyana dihancur-hancurkeun di neraka. Goblok tolol gara-gara sieun. Wah, hancur. Pangeran-pangeran teh hancur di neraka. Ngomong deh pangeran. Atuh sia anu nita nyembah ka aing. Pangeran ngomong, kos dukun teh mah pangerannya. Kunaon sia nyembah ka aing atuh cak batu cak kayu. Cak berbagai pangeran-pangeran teh ngararomong atuh sia aing mah teu nitah kapan ka sia teh kunaon atuh nyembah ka aing. Deh, kami mah dititana ku paus atuh teangkeun paus da ku sia, teangkeun pausna. Wah, paus tu pertama, kahiji, kadua. Terus diayakeun pemimpin Yahudi ge diayakeun, pemimpin-pemimpin Hindu, pemimpin-pemimpin Buddha, pemimpin-pemimpin kitu Konghucu. Kabeh Shinto dan lain sebagainya diayakeun lantaran dianggapnya nalah nu nyasarkeun mantak pengikut-pengikut da lapor ka Gusti Allah Rabbana haulai adalluna
Gusti Pangeran abdi sadaya. Cek malaikat ngaku kan bahwa pangeran-pangeran teh Allah. Kenaon ya? Kami dek lapor ka pangeran ulai tah ieu pamimpin-pamimpin teh ieu paus ieu kardinal ieu pamimpin Yahudi ieu pamimpin budak Konghucu dan lain sebagainya. Adalluna nu nyasarkeun ka kami kabehan. Ku ayana sakitu kami mohon Fatihim adaban dipan minan nar kami mah menta ieu pamimpin-pamimpin teh siksa nerakana leuwih tibatan kami tikal-tikal. Menta ditikal-tikal nya tak ka pemimpin-pemimpin baheula siap ka aing nyasarkeun. Ngajakan ka Tritunggal, ngajakan ka patung, ngajakan ka kayu, ngajakan nyembah ka makhluk. Kuaris sia didarakan laporkeun ku aing sia ka pangeran. Gusti, kieu pamimpin-pamimpin nu baheula nyasarkeun kami. Beres siksaanana lipat gandakeun. Ulah disarwakeun nya kami. Kumaha Gusti Allah qala likulli dhi'fu walakin la ta'lamun. Sabenerna mah saban sahiji maneh jeung nyana teh ieu aya tikelan-tikelan. Pamimpin-pamimpin maneh ieu disiksa na tikel-tikelan maneh ge sarua ditikal-tikal. Jair urusan siksa makarasana ku masing-masing walakin la ta'lamun cuman maneh mah teu nyaho malikul fariqin siksaan anu tertimpa ka tiap-tiap golongan si ieu kumaha siksaana si ieu kumaha siksaana si ieu kumaha siksaanana tah eta teh tinggal dirasakeun bae cek Gusti Allah ulah buka puncak penta sagala rupa rasakeun deuk kumaha deui aduh mentek aya keur di dunia teh tilu karti kafir tiluan hiji pamimpin Nasrani kedua pamimpin Yahudi katilu pamimpin Hindu kaopat kiai ngarobrol bae nyana di warung kopi ngobrol di warung kopi ngobrol celetuk bae nu ngomong sabenerna nu paling deket jeung pangeran teh saha sih di antara urang cak Nasrani teh ya kami atuh pasti kok bisa ngaku paling deket emang kumapan kami mah lamun nyarita mohon ke pangeran teh wahai Tuhan anak kan aya anak makan ka bapa deket biasa berarti ka pangeran teh deket sakumaha deket ka bapa ka anak bener coba saurang deui wow sakatolik teh atuh kami nu leuwih deket mah emang kumaha atuh kami mah pantuhanna ge bapa langsung Tuhan Bapa moal aya tandingna tuh ngaran-ngaran Bapa tuh wow aya bahasa peribahasa segalak-galakna Bapa tilok kadahar jurig ya kan oke jadi cek Hindu tetep nu paling deket ke pangeran mah kami emang kumaha pan kami maka Bapa teh ke pangeran teh Om kan Hindu mah Sinta Om woi atuh Om mah moal aya duana sakeun bener kuari mah kabehan menuju ka kiai. Nah kalau di Islam itu bagaimana kalau memohon kepada Tuhan itu bagaimana kiai gideug bae kumaha ya aing kira teh ieu mah Tuhan anak ieu Tuhan bapa ieu Om gitu kan kabeneran nyana di warung kopi di hareupeun warung kopi teh aya masjid begitu aya masjid diajak ku nyana ka masjid kabeh naik ka munara ayo ikut man ini dekat sekali cek nyana dengan Tuhan kalau masuk menara naik ka luhur makanya 50 meter mah ka luhur pas datang ka luhur adzan Allahu Akbar tuh itu pangerannya tuh itu Tuhan tuh mana tah Allahu Akbar cek nyana lamun maneh hayang nyaho kadeukeutan pangeran cek kiai ngagejeburkeun ka handap geura geca
ngaragakeun maneh kapal ge jeung pangeran sia tolol kiai tolol teh kiai ngalojokeun batur mun hayang kapanggih geus ulah make carita-carita bapa anak segala uwa segala incu ulah sakieu teh geus batah kadenge tah pas Allahu Akbar itu adalah Tuhan kami mah kalau ingin ketemu gampang di situ duluan coba sekarang menjatuhkan diri ketemu nanti sama Tuhan kalau nggak percaya hayu sih ngaragakeun maneh ge ditolol tuh mah tuh tolol kabeh ani urang cek nya teh teh ieu engke kajahoana cek kiai teh engke di akhirat kuari mah kabeh pada ngaku darareukeut maneh ngaku deukeut lantaran aya Tuhan anak Isa ngaranna maneh ngaku deukeut lantaran aya Tuhan Bapa maneh ngarasa deukeut lantaran ngarasa aya indung Tuhan Maryam disebutna Tritunggal di dieu ngarasa deukeut bae sarua bae sinta-sinta om ieu ge sarua Yahudi kabeh ngarasa deukeut ge kanyahoanana mah engke di akhirat digiringkeun ka neraka bakal nyaho mana nu leuwih deukeut ka pangeran jeung mana nu jauh ka pangeran ieu tah ayatna ieu wa qalat ulahum li ukhahum adu debat anu sengit di jero neraka antara pamimpin-pamimpin kafir jeung pengikut-pengikutna lantaran silih salakeun gara-gara anjeun kami ka neraka gara-gara sia kami ka neraka kami baheula geus aya informasi anu akurat melalui televisi melalui berbagai media kami sok ngadengekeun ceramah-ceramah kiai kami sok ngadengekeun dina maulidan kami sok ngadengekeun dina rajaban aya pangeran anu gaib anu ngutus rasul ngaranna Muhammad di akhir zaman kami teh deuk ngadengekeun pancak maneh ulah ngadengekeun nu kos kada itu geus bae urang mah ka gereja bae geus bae urang mah ka kelenteng bae geus bae urang mah ka dieu bae ka dieu bae pan maneh nu ngaulah-ulah gara-gara maneh kami ka neraka Gusti siksana tambahan deui Gusti nyana ngomong wa qalat ulahum li ukhrahum dek meminta paka pangeran cek yana teh aduh pamakan alakum alaina min fadlin henteu aya unggulna maneh ka kaula kami teu ngunggulan aranjeun kabeh cek para pemimpin alianakum lan takfuru bisababina lantaran maneh kalakul kalalu teh lain ku sebab kami maneh kupur kami kupur panahan wa antum sawaun kupurna akur bae ribut di neraka teh antara pamimpin Yahudi jeung bawahanana pamimpin Nasrani jeung pengikutna pamimpin Buddha jeung pengikutna pamimpin Konghucu Protestan dan lain sebagainya ribut engke di neraka bari keur disiksa ku Gusti Allah jaba siksaan anu pohara bahwa jaba sing jerengeng jelema anu silih lanat silih carekan silih tolol silih goblok jabat tuntutan ti bawahan ke atasan teh aku gara-gara maneh sedengkeun ti dituna ngalempar deui eueuh nu jadi gara-gara ja kabeh ge ieu mah lain ku sebab kami maneh kupur kami kupur ge dasar wa geus ulah aya naon rame di neraka kumaha cek Gusti Allah fadzuqul azab bima kuntum taksibun geus ulah loba omong ulah loba cacalatan cek Gusti Allah fadzuqu kuari mah geura rasakeun bae siksaan bima kuntum taksibun kusabab kupur-kupur nu kumaneh di usaha waktu di alam dunia kakupuran maneh waktu di dunia tah kuari keras